doang teh segala balik iang kan malah blau kan ka sawah di barudak arareueuh gina. Aduh aing nyeri suku di we. Ampun mari usaha kedeungin ku temen kos gareng hideung ya belum bogo ampun masih pojo naon tuh pulang-pulang jeung kemudian soling terus kene terus ngebel ya. Asya naulang bulang Gimana? balik iang Yang gimana? di Bandung biasa mau lauk peuting karek babalik ayeuna Are, boro-boro Jon datang ka dieu lauk parabeuneun sawah kontrol keuneun Pak Haji mah kayak lawan. sibuk Jon Aduh, namanya karyawan. di arasup Duh, kirain. geus saminggu Nah, aku naon? alasan nama geus rupa-rupa Nah, kamu teu nginjem duit teu dibere ku abah teh kayak lawan. oh geus salah tuh Haji, arek ka sawah ayeuna tapi yo duh rasan teh buat teh jadi takor gua di alaan bararudak juga nama ieu geus teu kaurus pakaya ieu rese muka pantau jadol teh aing mah barudak teh bener di saminggu teu asup lauk parabeuneun cenah ieu marah ya aing sok nya lah ku aing saminggu deui mah di panenan ku aing lah paling gaya satonan mah leuwih ku aing keluarkeun sia barudak ku asup gawe mah ku aing bae aing mah tuh karyawan ge lah jeung hawa teh tararunuh hari balik iang teh barudak teh asup gawe jadi pasti sorangan lah aing mah istirahat teh tararunuh duh dina mangeunah ya sare di dieu istirahatkeun heula awak ieu aya cai inum heula alhamdulillah rabbil alamin istirahatkeun heula sarekeun heula hawa hujan mah da tararunuh kieu salaki aing atuh iraha rek balik nanti menit balik-balik salaki aduh iraha rek balik salaki aduh aing salaki aing balik eta salaki aing balik Kajoy sia teh kunaon make teh balik-balik sia teh kajoy kamari teh pan iang heula ka Bandung dagang lauk ya apaan di anyuk laukna oge jadi telah nek ngadakoan lain dakoan keun naon balik teh ngiciplik we ti ditu teh mawan naon pisan bohong sia mah ajoy ih nya lage sia mah bohong ajoy yang di ngora meureun sia mah banyak orang ba tadi teh ora joti ditu bohong jangan kasih empoy mah engka aku pakai anak bohong sia mah enong di ngora sia mah ajoy Tuhan sia mah ajoy sia bohong masuk we gituan wae pernah teh aing lapar nih sayang nyatu jor di maya naon ayo buru yang darah nam ajoy nam ajoy nam ajoy pokok teh aing beuteung wareg alhamdulillah datang ka Cikeha untungna teh aing lah tinggal aing nyamperin tugas mantap Geuning maneh aya eta? aing kita tadi ini aya boy awak aing janjian ieu Itu geuningan. Rek nyatu rek molor. boy arek molor ayeuna mah
Impoy porhara permainan dan aing ngalung pipih wae aduh dulu si aing mudah-mudahan gak apalin ke aing Ayo deh. Boy, aduh si Aduh. Ayo. Kembali dari segala. Orang lihat. si empoy aing mungkin ka ulai kia awak aduh setan duduk hampir aduh aing mulai aduh jatuh kunaon. Lupa ilai wae kok sih teh nyatu wae hirup teh. Tapi nyatu ten aing. geus balik ke si empoy awak menilalu sakieu Gak mata adil hirup teh. aing kudu adil kumaha tuh bang ke bagianna peuting meureun bagianna perang masih empoy aing hampura heula we heula atuh urang ayeuna mah si empoy Jadi saya teh di luar. Tidak. Apa ri? Kuya kan hukum di kan aing teh. Siapa sama nyatu kok di aing geus sama hirup. aduh aing hampura tuh hampura tuh empoy aing nah lembain tuh keha aing mah itu keha bang kiri tuh keha enggak ke aing teh ngimpi meureunnya aduh astagfirullahaladzim sampai aing teh ngimpi meureun nepikeun ka kieu ngimpi ya Allah ya Robbi aing inget ka pamajikan meureun kitu nama si Keha jeung si Empoy aing eta nah teh aing teu bisa dipisahkeun ya Allah ya Robbi keun aing ya aya aing meureun teh tanggung jawab aing kudu penuh kasih Keha jeung si Empoy kumaha aing tamelar